Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Atuh kasugeri kaum dangu Mang Jaya wilujeng ngadangkeun bae mugi katampi kalayan kabingahan. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-8. Para mitra anu mulia, mangga dongeng urang lajengkeun deui. Jeung aki ge pakokolocu, pa ukur beda 2-3 tahun. Muleres ki, bener, moanya aki ngabohong nya ki. Lantaran saanyana aki apal kana kaayaan manehna, oge apal yen manehna boga keris iblis. Bupi pang aki apal kana kaayaan anjeunna teh naha, kumaha dongengna ki? Cek Jang Darta beuki panasaran sedengkeun Mang Suhadma teu wasa ngomong naon-naon. Ngan milu neuteub ka Ki Tabri hatena sarua jeung Jang Darta. Pinuku kaheran jeung kapanasaranan ku dasdaran caritaan ti Aki Tabri mangsa ayeuna. Regepkeun anaking. Baheula mangsa Aki keur ngora, apaan boga pamajikan nu mungaran samemehna ka anu ayeuna teh. Nya ka manehna heula bari baheula mah ngaranna teh Minarni. Ai Minarni teh mojang panggeulisna di lemur Ciguling mah kasebut bendangna we. Pangherangna, pangmencrangna, pangdemplona jadi rerebutan balarea. Ngan sanggeus rumah tangga maju ka 3 tahun aki ninggalkeun manehanana. Bumpang ngantungkeun anjeunna naon margina ki? Sabab aki mah teu resep ku kaayaan manehna nu resep kana ilmu anu matak nilakakeun. Ilmu setan, ilmu siluman manehna jadi resep ngelmu anu teu dibenerkeun ku agama. Ngarah manehna tetep ngora, tetep geulis jeung ngarah gagas sakti. Ngan lantaran manehna sok muhit bangsa lelemutan. Aki teu resep jabati eta aki apal yen manehna teh ngabogaan keris titisan iblis. Anu mangrupa pakarang aheng nu bisa digunakeun sakarep nu bogana. Bari eta pakarang aheng teh bisa lumampah ku sorangan, bisa ngalayang ku sorangan tanpa kudu dicecekel deui. Akinya ho tibareto eta keris titisan iblis kumanehna sok digunakeun pikeun ngabinasa sasama jalma. Utamana mah jalma nu rek diarah getihna jeung jalma nu ngalawan atawa wangkelang ka manehna. Bareto mah aki teh teu ambil pusing. Mangsa bodoh teh teuing rek kumaha ge. Tapi ayeuna mah aki teh moal cicingeun lantaran nu jadi korban bapa hidup kasebut dulur jeung apan urang sadesa keneh jeung urang teh. Mun diantep sigana bakal aya di korban nu lian nu bakal dialay nyawana ku manehna ku jalan ngagunakeun keris titisan iblis. Jadi Jang Darta ngabogaan maksud hayang ngayakeun balitungan jeung diri Sukmawati alias Minarni kitu. Sumuhun ki abdi teh ayeuna teh pangadongkap ka dieu teh bade nyuhunkeun bong-bolongan we ti aki. Kanggo mayunan anjeunana na margi abdi ngaros asa diteung-teuinganan ku manehna teh. Bongan tos nelasan titi sareng nelasan pun bapa. Ayeuna beuki yakin abdi yen maneh teh boga dosana. Saparantos nguping kasauran ti aki. Ku aki dibantu. Malah mun perlu aki ge bakal marengan ngan ayeuna mah sigana macan perlu aki teh. Leuwih hade ku hidup we heula. Ngan arah aya batur keun ke di baturan ku si Odet anak aki. Kira-kira ujang rek ngarencanakeun ka pasir Samoja teh. Pamika widian ku aki mah abdi ka dieu teh hoyong dinten enjing we ki. Halus aki mah panunjuk pisan da teh halus-halus. Ngan wayahna engke peuting hidup di dieu heula malah leuwih alus mah ayeuna di dieu. Ulah mulang heula ka Cimariu. Dupi maksud aki Jang Darta nyang hareupan Sukmawati teh lain sang hareupaneun enteng-enteng. Lain pagawean memeh sasarap teh. Kurang-kurang nama urang bisa cilaka. Bisa cilaka lahir, bisa cilaka batin. Naon pangnya aki nyebutkeun kitu ari sabab ku ilmu panemu anu dipimili ku manehanana
bisa ujang jadi kagemang bisa ujang jadi bogoh ke manehna dah palabah dia hidup kurus sayagi bakal nu kuat nu ampuh pikeun ngungkulan kaayaan eta kumaha kira-kiranya kaharti atawa henteu omongan teh kita nyaking kahartos di nuhun kana pibejangna memang kudu kitu tak mohon kedatos-atos anaking moal pati-pati diri eta dukun bisa ngawujud dina kaayaan anu mora keneh tur geulis lamun manehna kurang ilmu panamu jampe pamakena ipis pangartina jadi asa taya lepatna seung saupama ujang tuhu kana kasauran salira aki di dieu pok namang suhadma dari anaker mangga pak abdi insyaallah bade tumut kana pibejang ti bapa kalayan memang leres nalika kapungkur abdi jajab titige kirang-kirang nama kiat iman abdi ampir-ampiran kagembang ku kagelisan dukun wanoja jaba memang gelis teh sorot panona pohara sekeutna estuning matak tembus kana jantung matak sumaramah kana baya wah ku teh sangka gelis-gelis jahat si horeng meureunanya adukuna teh ngan sakadar kedok wungkul dinasanya nama manehna teh keur ngalaksanakeun sakur ajaran siluman ajaran lembutan utojaiyah sareng ajaran agama katut dari agama cek Jangdarta bari saterus nama ngomong nakawas nu ditujukeun ka dirina pribadi bae nu utamanya mah nyaking aya di mana-mana keur kumaha jeung kaayaan kumaha oge di mana-mana ge urang salawasna kudu inget ka mantenna nu musik malikeun urang sadaya urang usik malik dikersakeun ku nu maha kawasa la haula wala quwata illa billahi aliyil azim dah kitu ujang pokona mah insyaallah seug saupama urang salalingna inget kanu zat anu maha kawasa mah baris ditebihkeun tina pancabaya ditebihkeun tina saniskara gogoda rencana pamaksudan ujang ku aki baris dibantu satekah pola ngan samemehna aki langsung turun tangan samemeh aki langsung adu hareupan jeung si Sukmawati alias Minarni leuwih hade aki ngabantu ku pikiran heula ngadorong ujang kajaba lamun ujang geus kateter teu kuat nya aki meureun baris langsung ngajorang ka pasir Saboja aki tabri nyarita sumanget naker mata greug-greug kana hate Jangdarta jeung Mang Suhadma keur jongjon ngarobrol kitu kana panto aya nu kaketrok di luar di tema ku sora pupuntenan bangun rusuh punten mangga sahanya cek aki tabri paniteupna manco nya kitu nu sejen ge sarua manco mencerong kepala bah pantor masih keneh meundeut abari aya nu ngetrokan ti luar abdi Nyi Ina boh tabri pon kitu deui Jangdarta sarua ngagebeg barang ngadenge anu ngomong di luar nyebutkeun ngaran lantaran boh aki tabri pon kitu di Jangdarta pohara apaleunana kana kaya Nyi Inah yen ti heula teh apa Nyi Inah teh eueuh ti lembur memang bener geus 2 bulan lilana kurang leuwih aki tabri jeung Jangdarta ngarasa leungiteun ku Nyi Inah teh cenah mah para wargi sadaya leungitna teh ninggalkeun lembur ninggalkeun indung bapana sedeng Jangdarta pohara apaleunana yen Nyi Inah teh sanyana sobatnya Nyi Titi sedengkeun aki tabri pernah incu lantaran indungna Nyi Inah teh nyata Bitarmi anakna aki tabri pantes mun ayeuna ngagebege ku ayana Nyi Inah datang dadak-dadakan gancang aki tabri nangtung tuluy mukakeun panto berai pantemuka breh katemong tangtungan hiji mojang nu ruksak beungeut na pinuku borok nangtung didinya kalayan barang panto muka teh teu asa-asa deui Nyi Mojang langsung nubruk kana lahunan aki tabri aki ya abdi aki aduh no deui teuing ucu yap ka jero aya king aya sok ka jero kan ya sok ka jero gancang dicengkatkeun terus ditungtun dibawa ka jero imah Kang Darta barang ngareret ka Jangdarta Nyi Inah pohara ngagebegna malah jadi inget manehna ka diri Nyi Titi nu sapeuting rejeung jeung manehna ninggalkeun padumukan Den Sukmawati atuh teu asa-asa debruk nyuh kana lahunan Jangdarta bari ngagawur ceuri Kang Darta kumaha tos tepang teu acan sareng Teh Titi Kang Nyai
Tesangka ditepangkeun sareng Nyai. Ari Nyai ka mana wae geus 2 bulan teh teu aya di imah teh. Ceuk Jang Darta bari tumanya. Bari hatena can ngarti make nanya ke Nyi Titi nah kungsi papangih di mana. Kang, engke ku abdi didongengkeun nya ngakon abdi Kang. Ceuk Nyi Inah bari ngingsreuk Cipanon nungtut disusutan. Sok diukeula sing tenang Nina. Pokok namanya ulah waka gempeur sok kadinya. Nyai sok kadinya diukeula sing tenang Nyai. Mangga Aki. Cek Nyi Inah diuk deui malah pinah ka gigireun Aki Tabri aya kencaeunana. Ngarasa bagja Aki teh ku ayeuna Nyai ayeuna geus bisa cepung jeung Aki. Boro Aki teh salempang melang kulantaran hidup geus 2 bulan eueuh di lembur. Unggal poe nung bapa hidup teh di Panjinangan datang ka Aki nanyakeun hidup. Nganyaki itu Aki teh pohara poekeunana teu bisa ngabejakeun kaayaan hidup anaki. Anehna nu biasana panon Aki awas tur seukeut dina ngoning mikir bat aneh poek mongkleng we dipake meleng dirinya imana Ki. Ari bieu hidup tas di Panjinangan atawa langsung ka dieu geulis. Teras ka dieu we Aki da teh emut kawit nama emut nembe. Terus aya di buruan bumi Aki nya teras abdi nembe teh keketrok kana panto. Baru teu inget-inget iraha. Ti sabrak abdi leupas ti udagan siluman centring keling sareng udagan keris titisan iblis nu si Sukmawati teh Aki. Udan. Ari kitu Nyai teh diudag-udag ku keris titisan iblis ajaib teh. Kang abdi teh diudag-udag. Jang Darta Parawardi jeung Aki Tabri pohara ngarasa herana ku ngadang dadaran kawat caritaan Nyi Inah mangsa ayeuna. Ngaso heula Parawardi, ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia, Jang Darta jeung Aki Tabri pohara ngarasa herana ku ayana dadaran caritaan ti Nyi Inah mangsa ayeuna. Nyi Inah nyebutkeun cenah teu inget-inget ti saprak manehna leupas tina udagan keris titisan iblis jeung siluman nu katelah nyimas centring keling. Sedengkeun Aki Tabri ge pohara apaleunana kanu ngaranna nyimas centring keling teh. Sabab eta sobat dalitna Den Sukmawati nu sok ngabantu pikeun Sukmawati ngalaksanakeun pagawean jahatna. Pagawean kejem tur telenges ka sasama jalma. Ari Jang Darta beuki panasaran nah naon sababna pangna Nyi Inah nyaritakeun diudag-udag ku keris iblis. Nah Nyi Inah ge tas tatama ka Sukmawati nu matuh di Pasir Samoja atawa kapangih di perjalanan jeung nah ka mana sanyana ti heula Nyi Inah 2 bulan eueuh di lembur. Eta kabeh minuhan uteukna Jang Darta. Barican kapanggih kumaha jawaban anu sabenerna. Aki Tabri neuteub ka incunan waya kencaeunana poke ngomong darianaker. Nyai, ayeuna mah pok geura caritakeun ka Aki sakur lalampahan hidup pangna 2 bulan leuwih teh eueuh ti lembur. Nah hidup teh ka mana wae atuh, nah kungsi ngalaman naon bae jeung kumaha mimitina pangna hidup make ngalaman diudag-udag ku keris titisan iblis jeung diudag-udag ku si centring keling. Pok geura caritakeun ulah rek asa-asa, caritakeun sabalakana. Ulah di dingding clear di sinang siloka bruk brak we caritakeun ka Aki anyaki. Muhu Nyai akang ge wubuh ngaros panasaran ieu teh. Kunguping kana kasauran Nyai nembe paminu ngajantengkeun ka panasaran akang pedah Nyai naroskeun soal Nyi Titi. Padahal Nyi Titi teh caresna tos maot saminggu nu kalangkung. Tos maot saminggu nu kalangkung. Muhun, lupi maotna di mana Kang? Di mana maotna Kang? Nyi Inah ngagebig-gebig leungeun Jang Darta bari panon nu beueus ku cimata. Netep ceuleuy pinuh ka panasaran ka Jang Darta. Mawi kapanapna teh di leuweung Hanyuang dina jurang teh. Abdi teh pan di leuweung Hanyuang bade dimangsa ku keris iblis Kang. Mung ajak keneh pitulung ti mantenna abdi aya nu nyalametkeun. Nya nuhun Nyai salamet mamung. Tetep akang panasaran sami sareng Aki. Nah ka mana Nyai salami 2 sasih teh sanyana.
matak upami Nyai kersa ngadongengkeun manuk alaman ku Nyai akan bisa gampang nyusu jalma jahat nuges mergasa Nyi Titi sareng kapun bapa. Janten ramang kami pupus. Mohon kajantenan dina janten enjingna nalika anjeunna maluluh Nyi Titi. Di mana maotna Kang? Nu nalaksana teh sami. Nyi Inah tambah pinuh kaheran. Di leuweung hanjuang maotna teh keris ajaib nu tiasa lumampah sorangan, keris titisan iblis anu nublesna teh. Nyi Inah paramitra nutupan beungeut ku dua dampaleung. Bari reuwas kareureuhnakeun sigana manehna ge. Bari ngalaman kajadian seperti tumiba ka Mang Adar. Mun eueuh nu nyalametkeun mah berai dampaleung dilesotkeun pok ngomong dumareuda. Kieu lalakon abdi mah mangga atuh geranya regepkeun ku sadayana. Regeureun heula sakedeung geus kitu pok nyarita dari anaka. Abdi teh sumuhun ngalaman meunang cocobi pohara matak tu geunahna teh pohara matak nyerina kana hate. Ku ayeuna beungeut abdi pinuh ku borok ngadatangkeun deuri abdi beurang peuting pagawean ngalamun we jeung ngalamun. Deuri abdi jadi rendah diri. Nya kitu teh we lah. Ngerasa era we nu taya babandingan ku batur. Sedengkeun lain kakara sapoe dua poe abdi ngalaman beungeut ruksak teh. Neng tos aya 6 bulanna diubar aber karitu ka dia estuning taya tapakna taya hasilna. Pun bapa sareng pun biang tos muntang tulung ka tukang ubaran. Boh ka dukun, boh ka mana tapi taya hasilna. Beungeut abdi anger pi kagilaeun batur. Matak geuleuh nu ningali. Anehna di ubaran ka kota ge anger we kaayaan abdi teh cager-cager. Untung nati harita pagawean abdi ngan ngerem maneh di jero kamar. Menang saminggu berang peuting abdi teu kaluar-luar di jero kamar. Najan emak jeung bapa sering ngetrokan panto, nya mere dahareun, da karunyaeun pangdan ka abdi, tapi ku abdi sok ditolak. Sangamari sawios ulah diemutan. Da abdi mah sehat, da abdi mah jag-jag, ulah dikintun dahareun, da moal maot ieu. Nya tungtungna pun biang sareng pun bapa tarang hintunan netorana wisa dahareun. Mung sanaos kitu bos siangna bohongina aya 5 kalina dina sadinten. Emak jeung bapa anger we sok keketrok kana panto naroskeun kaayaan abdi. Panginten bilih abdi kumaha onam. Nanging ku abdi anger diwaler yen abdi teh henteu naon-naon. Abdi sehat walafiat dintang ti beungeun pasti keneh pinuh ku borok. Nanging dina hiji wengi bengi kadalapan abdi numpi di kamar abdi teh ngimpen. Reg heula Nyi Inah nyaritana eureun. Regot minum beak setengah wadah lengah ulang bangun keureng inget kana kajadian mangsa katukang nu geus kaalaman ku dirina. Para mitra anu mulia, ngabandungan carita Nyi Inah Jangdarta pohara ngarasa panasaraneunana. Hatena pinuh ku tanda tanya nah mimpi naon sanyana Nyi Inah dina peuting nu kadalapan teh. Najan kitu Jangdarta teu ngomong naon-naon lintang pinahan napas nu aya bari neuteup seukeut ka diri Nyi Inah. Geulis sanyana Nyi Inah teh hampir sarua geulisna jeung Nyi Titi hanya kal beungeut nu tadina lemes jeung bodas teh pinuh ku borok ngajaran ieu sagede-gede keusik. Nu ngarasa panasaran jeung gantung dengin lain we Jangdarta tapi Mang Suhadma jeung Aki Tabri. Nganya kitu sarua jeung Jangdarta maranehna kitu loba ngomong naon-naon siga nu mere kasempetan ka Nyi Inah pikeun nanangkeun hatena. Pikeun sina tumaninah nyimpleng kajadian heubeul anu geus tumiba anu geus kaalaman ku Mang Suhadma. Bari ngeluh tungkul bari hatena mangwatirkeun kana kaaya Nyi Inah nu beungeutna masih keneh ruksak. Sedengkeun Aki Tabri gawena umut-umutan bangun anu ngarti jeung surti kana naon nu dikedalkeun ku Nyi Inah mangsa kiwari. Sanggeus Nyi Inah ngahulang miraga menang sababaraha kedapan mah bari anger tungkul manehna neruskeun omonganana bari sora semu berat dumareuda. Dina wengi eta teh nu kaparengan wengi Jumaah abdi ngimpen kasumpingan ku tangtungan saurang istri geulis jabiti geulis teh sareng anom keneh. Raraina cahayaan atuh sorot socana pohara sekeutna sareng siga nu ngempur hurung nyorotkeun sinar nu matak silo. Nya alatan abdi diteuteup nu pohara sekeutna ku teuteupan nu matak tembus kana jajantung. Bari matak silo kana mata. Tungtung nama abdi teh teu wasa nandingan teuteupan anjeunna teras we. Abdi teh ngeluk tungkul.
ngkumargi ngaroseran trans Abdi tumaros sang Abdi teh saha anjeun kitu Abdi teh di barungku hate nu pinuh ku tanda tanya sareng kaheran taya babandinganana. Ari kitu saha cenah nyai Jangdarta kontan nanyakeun bakat ku hayang geura ngadenge jawabanana. Ngangkenteun teh Minarni alias Sukmawati Kang Darta. Matur dipacul samoja. Sunuhun kurang ajar. Jangdarta kontan kekerot nahan kaambak nu ngagolak dina jero dadana. Keula Jangdarta. Ulah waka dipotong omongananakeun si Nyai sina camat heula ngadongeng. Sing sabar heula sing sabar. Sing sabar sok sanggem Aki Tabri bari ngareret ka Jangdarta. Mangaki hapunten gay. Jangdarta tungkul ngarasa era ku Aki Tabri. Nya teu naon ku Aki ge kamalum. Cacakan mun Aki jadi Jangdarta kana tangtu Aki ge milu tugena. Milu amak palabadinya nama sahaja mana nu teu amak. Teu ngewa ka jalma nu geus nelasan bebenena kitu. Lajeng Aki Tabri ngareret ka Nyi abari pokna. Sok lajeng ke Nyai nyaritana. Mangga Aki lalaunan Nyi Inah nemalan bari pok neruskeun carita anu katuna bieu. Salajengna ku abdi ditaros. Rek naon anjeunna nepungan ka kuring ari jawab dan teu cenah rek nubaran anjeun. Kitu pok eta istri nu ngangkenkeun jenengan Sukmawati teh. Anehna dina kaayaan kitu abdi lilir geek caliang sisiranjang. Teu kanyawan ari hiliwir taya angin leutik nebak kana sakujur awak abdi. Tur dikana akayan antara sadar jeung henteu les abdi teh. Teu inget di naon-naon cinek nama abdi mah hilap. Kana kaayaan naon-naon karasa raga asa kumalayangnya. Ingat-ingat terus aya di lebet gedong agreng di hiji kamar nu sarareungit. Bari payuneun abdi aya istri nu ngangken jenengan Minarni alias Sukmawati nu kaimpenkeun teh keur anjeunna janji ka abdi yen bari ngalandongan abdi dugi ka damangna. Nanging saparos abdi dipernahkeun hiji kamar khusus paragi abdi kamar nomor 13. Abdi teh can pernah sakali ge ku anjeunna dijampe atau dilandongan. Tibang di teang serang dikintuna ieu tedaheun. Teu meunang kaluar-luar acan ari lain dikacai mah. Sedeng cai parigi mani ge aya dina wawangunan tukang. Mun kacai abdi dikawal ku pagawe satyana nu katelah kiburak. Meningenas turna langsa abdi teh Aki komo pami emut kana kajantenan nu kakuping ku abdi. Estuning matak nyanes sareng matak maruringkak bulu punu Kang Darta. Cek Nyi Inah ngabiri-gidi. Nah aya kajadian naon cenah nu kaalaman ku Nyai di ditu. Najan kamar abdi kahalangan ku tembok gede jeung kamar paragi anjeunna dikersakeun ku nu maha kawasa ceuli abdi pohara seukeutna. Nepi ka sakur obrolan jeung kajadian saterusna ku abdi harita teh tiasa kakuping. Kalebet basa engkang sareng nyititi ka ditu sasasih nu kalangkung. Puguh Jangdarta ngagebeg. Jabati eta sakorepat ka gamaran kajadian mangsa sabulan ka tukang nemongan atra naker dina lelembutanana. Nya ku ayana dirina inget kana kajadian harita gambaran wujud nyititi daek teh daek ngalangkang dina sawanganana. Oh, janten Nyai uning basa akang sareng nyititi ngadeuheusan ka anjeunna. Mun Nyai mah teu tiasa kaluar ti kamar pangintennya. Sumuhun teu tiasa kaluar ti kamar da salawasna dikunci we ti luar Kang. Upami abdi tiasa kaluar mah abdi hoyong nepangan ka akang hoyong ngabagel akang yen ulah namakeun nyititi margi moal aya gunana malah moal boa cilaka anu bari sakaranapan saperos nu kajantenan kudu sanesna. Renghap Nyi Inah ngarenghap heula semunu singgah naker. Sanu ngalaman kacilakaan teh sareng cilaka kumaha carana Nyai? Sok dongengkeun sinjen teh anyakin. Pokona mah ulah diliwatan bruk-brak we caritakeun sing bruk-brak. Pokona mah ulah anu dihalangan ulah anu dipindingan. Sing syakur nu katingali, sing syakur nu kadenge ku Nyai geura prak caritakeun ayeuna. Mususuganan bisa dijadikeun bahan pikeun kahareupna. Cek Aki Tabri para wargi. Ngaso heula ngaso.
Mesra kaum dangu atuh hari tanyi inah tuluy nuluykeun caritaan anak sababaraha urang nu sami tatama kalayan cicing di ditu aya nu kenging kacilakaan di antawis nang kuping ku abdi mah dina obrolan antawis Sukmawati sareng Ki Burak teh nyata Nyi Endah sareng Nyi Euis paragat nyawana jadi korban katelengesan kristitisan iblis gagaman den Sukmawati alatan kabur lantaran kaparengan kamarna teu dikunci kabur wengi-wengi nanging sapanos teu aya teh nya Ki Burak laporan ka den Sukmawati nyebatkeun tos maot tos ditelasan kalian layona dipikeun bunyi naker palih dinya mah kirang jelas abdi mah teu terang di mana disimpenna ku ayeuna eta kajantenan abdi tambih teu betah nya di hiji wengi Nyi Titi ge kabur teras nya Sukmawati ngutus Ki Burak kanggo milarianana atuh sumping deui teh kaparangan abdi keur ngaleuyep mung basa abdi lilir ka kuping hawar-hawar yen Ki Burak kedah miang kanggo micieun layon Nyi Titi ka leuweung Hanjuang leuweung nu hieum laneuheun pasir Samoja kurang ajar sia jangdarta nafsu luar biasa beungeut geuneuk ieu beusi atabeulin sabada ngadengi caritaana Nyi Inah kitu malah Mang Suhad mah ge nyarita biadab jelema teh nya sabar heula Jang Suhad mah jangdarta sabar tenangkeun pikiran ngahareupan nu kieu urang kudu tiis pikir tenang hate memang urang bisa panas tapi pikir kudu tiis tenangkeun sok-sok Nyai turuykeun kumaha saterusna dongeng Nyai teh kieu Aki geus kitu mah barabat we Nyi Inah ngabejakeun kajadian nu dipilampah ku manehna yen basa Nyi Wiwi kaluar kaparengan kamar teh teu dikunci ti luar kalawan basa Nyi Wiwi asup pikeun ka kamar Sukmawati dirina terus kabur rencepan ngan basa geus aya di leuweung Hanjuang dirina diudag ku siluman mas centring keling jeung keris titisan iblis tapi basa dirina ampir-ampiran kabeunangan ku keris titisan iblis kadiri embet aya cahaya bodas nu nyamer tug nepi ka lesna teu inget di bumi alam kalayan inget-inget bieu geus aya di buruan imahna nu jadi akina waktos nasib